Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngadomkeun paedahna nu jadi kolot muruk Al-Qur'an kanu jadi anakna. Bismillahirrahmanirrahim. Jalma anu muruk Qur'an ka anakna mapatahan diganjar sarupi pisan 10.000 hajian jeung 10.000 umroh 10.000 sabilillah jeung 10.000 malah merdekakeun abidna lah jeung saperti mere dahar ka muslimin nu lalapar ta 10.000 gelar kitu ganjaran teu samar jeung saperti mere urang muslim nu di tararanjang 10.000 teu kurang mere pakean ti urang jeung Qur'an jadi beungberat dina mijan teu lepat jeung na cukang sirot kilat meunang barkah reujeng rahmat jalma muruk ka anakna menang saayat seueurna leuwih alus keur bapana batan ibadah sunatna 1000 taun lilana bari puasa beurangna salat sunat ti pentingna 1000 taun lilana kitu untung keur bapana leuwih alus munggu Allah tiba nyieun sedekah ku 1000 dinar jumlah anu muruk Qur'an langsung ka anakna henteu embung nya dipasihan kang kalung cahyana muyar berkubung cahya moncorong ngagulung ahli masyar pada melong pada kaget pada bengong naringali cahya kongkorong jeung ku Allah dipasihan makutanu alus pisan nu leuwih moncorong pisan batan sarangenge dunya ngadawuh badul hukama misti ibu sareng rama putrana sing alus asma ulah poyokeun sasama jeung kudu wurukan Qur'an
Rejeng ilmu adab sopan, ilmu ibadah napisan, tos dewasa pek sepitan. Mun teu kitu tang tu pisan, di kiamah teh siksaan. Kangjeng Nabi lulubaran ti kolot anu antepan. Budak sampe galalede, ngan ulin di jalan gede, atawa di gawe bae, narakawel siksaan age. Kitu hadis Rasulullah. Ongko putra pek jurungkeun ongko, ngaji Quran kalamullah. Pek waktu teh dibagikeun, sepuh ulah rek cileuheun, ngaguruna pek titipkeun, ku sepuh pek talingakeun. Sababoga tatanduran, ku sepuh kudu longokan, ulah rek celep leos pisan, bilih ayah maawon. Pek apalkeun susuratan, anu pondok heulaanan, bari nungtut dihartian, nurut ahli tafsir Quran. Lamun teu apal Quran, cara imah kosong pisan, cane ombal larak runta, rejeng setan jararau. Margi kitu ikhwan, lambut teh kedah lebetan, bosa surat apal Quran, ulah sampe kosong pisan. Wajib heulakeun Fatihah, sabab eta pikeun sholat. Rejeng surat kuliah sunat, ngajaga kupur ka Allah. Kitu deui surat Ikhlas, surat Falak bin Nas teras, hartina sing apa jelas, supaya goreng ka kupas. Para sepuh riricengan, tepuguh tinggalian, hingga di kaca socaan, poek ningal lapad Quran. Mana horeng lain lamur, lain pedah kolot umur, ngan kersok ngan kerengora, sok balabur, buta harap Quran ngumur.
Sepuh anu kitu pisan sing sering mirengkeun Quran sami bae na ganjaran mirengkeun nu ngaos Quran kitu eta kaalusan mirengkeun nu maos Quran asal macana meneran mirengkeun lain lumayan sabalikna mun teu daek mirengkeun siga nu torek hante mirenge ngadelek nu kitu dicap munafik tasakitu nadom Sunda padilah mapatahan anu jadi kolot kanu jadi anakna upami ku urang dilenyepan upami ku urang ditapakuran urang aya kereteg keresa mapatahan maca Al-Quran kanu jadi budak orang teh ageng pisan ganjaranana sapalihna adab-adaban maca Al-Quran diantawisna aya sakedik anu bakal diuningakeun dina nadom salajengna Kangjeng Nabi Bashir Nadir ngabubungah kana pikir nyingsieunan kana pikir ameh teka tipu pikir sok nyarioskeun padilah jeung surga nikmati Allah jeung bahyana keur nu salah naraka benduning Allah sakur perkara nu alus sok aya bahya meletus pek jauhan bahya terus ameh terus jadi alus tiantawisna adab-adaban maca Al-Quran urang mayunanana sing sae bari ipet kalawan madep ka kiblat mugi-mugi urang sadayana janten ahli Al-Quran anu bakal keng sapat Al-Quran di yaumil jaza amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.